telat sinya biar teh bener-bener lalengan uat teh euy teu geunah jang euy lah tukang gamang sasajinga ya Pak itu aduh eta bapak beuki montok wae lain montok sia teh ya naon kitu Pak panon maneh kapeureupeunnan merenjuk lain bangsa muleu bancet di geuning di bibir saha itu Pak ih eta mah tukang gamang teteh semah kapihatur bapaknya ngakeun semah pangabaktos kauduk aya paripaos pan pamilu rakaat ibu diramat di lemuna khairanu di leuweung kaidangdeul dipake pamikul pengkung dipake suluh matak teruhai dipake itek malakah potong mundur rakaat di kolote kitu hampura Bapak seueur penegong yoledar ka bapak teh dihampura sujan aula lewe punten bapak ku bapaknya direstuan sabab bapak geja ingis ku bisi rempan ku buah kitu Bapak ingisna teu saeutik pan anu populer mah geuninganan anak dorakati kolot nya leres Bapak tapi nu paling power teh aya kolot dorakati anak aya geu Pak aya kolot dorakati anak kumaha da Pak hiji tikawit prukna dibere amanah sabab hidup teh amanah gitu ya amanah bapak mata kena surah at-tahrim teh dijelaskeun kumaha Pak ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar mereka murid ieu Bapak muriding udah tiris we nya itu ongko kata hujanan mat ku macet di Pak dan haneut mah apahat dekat kata kolot alah agil aya saman leungit ka mah teh jang agil teh ting ka mana ieu kumaha Bapak ingis ku bisi rempan ku buat teh jang matak bapak ayeuna cu manggil salira piwarang kaluhur teh lintang ti rek ngabejer beaskeun ti sasamat ayeuna meureun heuh bapak teh ti mimiti hidup dirorok nepi ka ayeuna geus balik ti mimiti kaluar ayeuna hidup teh hayang asup deui lapahat teh naon Bae naon ada kenae tong di pikiran da lieur moal ngarti komo salira mah jang ilaing moal moal waka gaulna jeung nayaga coba ayo we pan kolor wa di kodokan ku angkusakum wa ahlikum nar ieu hartosna naon teh Pak bapak teh boro-boro hingga ning ayeuna ngadidik salira nu sapurati cu dalah ieu mamawa diri sakujur tiluhur saujung rambutnya usap-usap dampat kiri sabujur tengah saya aya malih rambut salemar amakan sadami ieu bapak teh can bisa ngahisab ya kuasa kitu na hidup teh sing bisa mawas diri lagi asok osok kita oge naon mawas diri nu kitu gini mawas diri naon aya mawas diri teh lamun lempang tara tumpah tempo tara ke manawi aya kopi meni asa aya lieuran pan berbagi lieur di obat teh pan biasana anak mengalirkeun ku jadi kolot ngalirkeun biasana mah gitu syukur ya
sok lieur kenewek lain ari eta inget keneh nu ku bapak diajarkeun anu mana Pak eta silat silat ai silat mah eta gaya geuning gaya lamun urang pasya jeung pamajikan oh inget keneh eta mah inget keneh inget keneh cing sama. sokannya emarkeun ka itu kata tangga kabaraya lamun urang pasya make seni moal daekeun jadi lamun ahli Quran ku Quran mun katanya mudakeun nyai akan hayang sangu nah ari bapak cing sok eta gunakeun ta eta boga pencasilat teh lamun urang pasya jeung pamajikan sangkan salamat coba kumaha teh peragakeun ya apa dia meureun jadinya ho hah meureun jadinya ho nu lain apaan ieu mun urang teh model istighfar ya Allah nyuhunkeun hampura abdi tak kumaha lamun ku Allah dibikeun geus aya di urang dek dikamanakeun emarkeun kata tangga jadi hirup hampuraan leres bapak nya leres ada dulu urang teh astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullah ai kudu maha kawasa teh dibikeun panghampurana teh ai geus dibikeun da dikamanakeun beuki lieur Pak beuki lieur teh kalapa mun teu dibelah digugulung geus dibikeun kudu maha kawasa urang ieu aya tatangga nyeri hate ka urang hampura tong dibalas tong nurutan tukang bonang asa geunah nanaon ge geus keuna mangeunah ya nya gerasa kadinya peragakeun nah cuk sok plung tah
Lila apa ada nyekel jangkeul Pak? Hah? Lila ada nyekel jangkeul. Tanya ke naon sih teh? Ada nyekel. Tanya ke naon ya si buana lugu? Ada nyekel wayang tos lami jangkeul Pak. Tos lami. Nah tulis cecekelan teh. Nya eta tuh Bapak. Taya kapilari bieu ku jamaah sadayana eta teh seni pencak silat nya. Jadi dina pencak silat teh asup dinya teh torikoh nu 5. Salah salus teh hijina Bapak. Torikoh nu 5 Anpasiyah asup teh. Qadiriyah wa Naqsabandiyah asup teh. Satoriyah asup teh. Aya teh. Geura mata la ilaha illallah teh tak eta teh geus kaasup teh pencak silat teh Pak. Geura mata aya buangan. Aya tadi buangan? Aya. Buangan. Tuh, buangan. Kumaha cenah aja? Cobi ku Bapak. Buangan dah kitu. Tuh. Taya buangan teh ibu-ibu lamun dina rumah tangga ulah loba dengean matak awewe mah mayoritas yeuh awewe mah kudu loba nong jawab atuh Nongeng. awewe mah kudu loba Nongeng. norekeun ceuli sia saja Juga ada nongeng Bapak. Lihat. yang kudu loba nongeng teh da kabayang udah nongeng ya kitu nya datang salaki Nongeng. tuh geuning nah kunaon cenah eta mah jeung Nong torek. sabab ku salakina rek dicon Colok. contohan Apa dicontohan nyolok mun Bapak dicontohan di situ Ejik barudak itu Kang. ulahnya nyahoanan ya matak buang di mana batur nyaritakeun kitu kieu rumah tangga hayang kena kana litas kuno tentrem ayem hartina ulah sok loba dengean tiru lain ulah ceuli lentaheun ulah cara tukang rebab ieu mah teu kaok aya karekek teh marugna meureun rangina padahal mah panggung ngareket teh Nyari Bapak. ulah ceuli lentaheun ulah sagala kadangu sabab ieu teu saeutik rumah tangga hancur teh kulantaran ieu teu dijaga tah ledengean mata kudu loba Nong torek. norekeun teh eta kudu loba norek teh aya seluk Aya selup. tah asupkeun ieu sel teh ti jero saja So teh jero. sel teh ti jero aya nu ngaran ti jero nu kaluar pasti eta teh lamun teu kadeudeuh pasti amarah Lamun teu kadeudeuh amarah. Ulah pahili sabab geus mawat pahili ini di mana nya teh amak ieu euy ti jero teh bijil luk teh kudu ngeluk hartina lamun bijil ieu ka amak maka tungkulkeun sesuai cek baginda lamun urang amak keur nangtung cingogo Ngeluk langsung. heeh lamun urang amak keneh eta cingogo diuk urang diuk amak keneh ngagoler eta amak keneh ngagoler pencit Lamun amak kana mencit. kulub aku cai wudu dia basahan ku cai wudu matak nawaitu rob al hadasil asgori teh eta teh ari pihartieuna nawaitu rob al hadasil asgori teh ari ieu mah praktek syariat caina kudu nu mutlak diatur ku piki ayo mutlak teh harti mutlak teh lain cai kopi lain cai kalapa lain cai
susu lain lain pan geus rada peuting teh nya jadi cai anu mutlak lain cai susu lain cai Sprite lain Coca-Cola tapi cai anu bening ngaranna mutlak ngaran cai mutlak teh cai suci bari nyucikeun ari cai suci bari nyucikeun nah aya dipake ka urang ieu jadi teu nyucikeun ulah salah kaprah jadi teangan ieu teh barangna nawaitul hadasil teh ya teangan barangna eusina teangan teh aing ngadahar cau sok naonna eusina nya cangkangna meureun jang si Robi mah cangkangna da Pak sok cangkangna si Robi mah tunggu nih bade ka mana ya rek balik ke sok hati-hati sih di jalan nya kade lempangnya tuh tinggal lu jadi ieu nawaitul hadasil teh kade beresihan ieu ja dina harti hubungan anu jeung lain mah pan aya disebutkeun hadas gede hadas naon cenah hadas gede disebutna hadas akbar anu wajib adus tah di mana geus hubungan jeung batur model rumah tangga geus hubungan salaki jeung pamajikan wajib adusna dina harti ieu urang teh lamun boga hadas jeung tatangga jeung baraya terus beresan hampura tah eta teh adus ngaranna teh ya ngabersihan teh sawab ieu rek hutang panon rek hutang sora rek hutang irung rek hutang ceuli rek hutang baham nafsul mukmin mu'allaqun bidainihi hatta tuqdo eta bisa no Pak gini nah maruk muali pertanyakeun ieu teh ya urang ngomongkeun tatangga urang ngomongkeun baraya walayak tabakdukum ba'do teu meunang ieu baham teh kade matak dia wengku kudu ngaran huntu teh sakurilingna supaya ngegel teh tunggu nih ulah sok saucap-ucap nah lamun lain ucapunana tah ieu ulah sok saraguat-raguat namun lain tunggu nih ulah sok sakenyot-kenyot namun lain gede itu matak di dieu tah bapak-bapak daroakeun ku ibu-ibu bapak-bapak di dieu teh sing paranyangkan moal beulaan wae sing sok aturan teh malan ibu-ibu bapak-bapak teh doakeun sing paranyangkan kanyaan kade karena kanyut wae tuh gede doakeun ibu-ibu oge sing galade sumanget anjing susu sagan pamawana teh sabab lamun Bandung ngaran pamajikan ge sumanget salakina ge bakal sumanget matak di mana-mana salaki datang di masjid di pagawean di mana-mana di imah teh pamajikan mah kudu siap ngadangkeun ya sugan teh ngadangkak Pak jeung ngadangkak apa ngabagiekeun saroge ngabagiekeun saroge pan meureunnan mah nya ujug-ujug kitu si teh suja nu ngaranna almar'atu sholihah teh ida amaroka atau atka di meni paretah ku salaki nurut gitu muncul salaki teh geulis geura ngalakangkung geulis ngoreh koneng geulis nangtung geulis nongeng gitu tah saruana bagi geuning titah salat maksudna teh adak-adak nah jeung wakan nongeng nu kitu sagala tah ieu mata bapak manggil salira teh power bapak teh kabawa engke sedangkeun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati
hartos ini bapak aya doma nu diangon ku urang lamun kana pepelakan batur engke nu ditanyana doma apa nu ngangonna nu ngangon atuh cing ari salira ku bapa dikukunti ti boba heula ayeuna geus rek rumah tangga deur teh nyieun kakacewaan cing saha nu bakal pangheulana ka bawah atunya kolot tuh geuning padahal si lain nu rek ngeunahna ge nya ta ieu sok kababawa teh sok kababawa ka mana-mana mata urang silih wasiatan jeung tatangga jeung baraya nya urang teh urang silih sing alus ngaran silih teh kecap silih teh musyarakah teh saling dia saling teh itu lamun batur alus sin urang oge liman ka jelema asana ilai nu nyieun alus nganu pangahade-hadena da teu aneh eta mah lamun urang nyieun alus kana alus mah nu aheng mah kumaha Pak ahsin liman ahsana ilai liman asa ilai nyieun alus kanu goreng tah rek di alus alah rada capek ini jang atuh bapak rek ngusul aja nya begini kan ngusul atuh ulang-ulang ieu ulah sok terus nyarita itu ke masyarakat aya waktu setengah jam di teh siap keneh ulah siap keneh lumayan ya